Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta pasal. Aniyatu ari ngaran niat eta qasdu syai'i ngamaksud kana hiji perkara. Aniyatu ari ngaran niat eta qasdu syai'i ngamaksud kana hiji perkara. Muktaronan barina dibarengan. Muktaronan barina dibarengan dipilih kalawan migawena itu perkara. Muktaronan barina dibarengan dipilih kalawan migawena itu perkara. Wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat eta alqalbu hate.
wa talaqqudu jeung ari ngucapkeunana biha kana itu niat eta sunnatun sunat wa waqtuha jeung ari waktuna itu niat eta inda gusli awwali juz'in nalika ngubah mimiti juz minal wajhi tina rahang wa tartibu jeung ari ngaran tartib eta Allah yuqaddima yen teu ngaheulakeun jalma udwan kana hiji anggota ala udwin mandeurikeun anggota sejen. Bismillahirrahmanirrahim. Basun hari eta hiji pasal aniyatu ari ngarania eta qasdu syai' ngamaksud kana hiji perkara muqtaronan barina dibarengan bipilih kalawan migawena itu perkara wa mahaluha jeung ari tempatna itu niat eta al-qalbu hate wa talaqqudu jeung ari ngucapkeunana biha kana itu niat eta sunnatun sunat wa waqtuha jeung ari waktuna itu niat eta inda gusli awali juz'in nalika ngubah mimiti juz minal wajhi tina rarai wa tartibu jeung ari ngaran tartib eta ala yuqaddima yen teu miheulakeun jalma udwan kana hiji anggota ala udwin mandeurikeun anggota anu sejen. Pasul aniyatu qasdu syai'i muqtaronan dipilih tak ieu pasal rek ngajelaskeun naon sih nu dingaranna niat teh atawa naon anu disebut niat. Dieu mun aya nu nanyakeun definisina atawa patokan niat urang jawab wae ngan ngajawabna urang dumasar kana ieu kitab kana ieu sakinah. Kumaha ngaran niat teh qasdu syai'i muqtaronan dipilih eta ngaran niat ya. Qasdu syai'i muqtaronan dipilih. Jadi dua. Ari ngaran niat teh qasdu syai'i hiji ngamaksud kana hiji perkara atawa neja kana hiji pagawean. Muqtaronan dipilih nu kaduana kalawan jeung kalawan jeung dilaksanakeunana eta niat. Contoh ya niat ya jeung naha tete erek nyokot kopeah berarti neja ngamaksud rek nyana kopeah. Muqtaronan dipilih kalawan weh dibarengan nyana kopeahna ku pagawean tah ieu niat. Hate boga tujuan rek nyokot kopeah anggota awak urang nyadak kana ieu kopeah eta niat karana tuh hartos teh hate bagianana neja ngamaksud kana eta pagawean anggota awak urang muqtaronan dipilih dibarengan jeung migawena eta niat. Ngamaksud nyokot kitab tuluy dibarengan jeung prakna eta niat. Itu awas ada ulah pahili jeung ngajam. Hari ngajam mah aya niat eta aya ngajam kade ulah pahili.
Itu lagi nilai niat cenah kitu. Terus diniatan cenah kitu nya, diniatan rek mangkat. Itu berarti lamun niat mah kudu jeung prakna. Lamun niat jeung prakna lamun ngajam tak kakarek. Ari ngajam mah ngamaksud kana hiji perkara ngan oke dipigawena. Eta ngaran ngajam. Isukan mah urang ngawuburit yuk ka badot karya. Misalna iraha isukan tapi ngamaksudna ayeuna. Terus teh ngamaksudna ayeuna ngan dipigawena isukan. Eta ngaran ngajam. Tuh isukan mah urang lari yuk ka badot karya. Misalna ngamaksud rek lari ka badot karya ngan isukan dipigawena, tapi ngamaksudna mah ayeuna ngan dipigawena engke. Eta ngaranna ngajam. Wah salah pahindik. Niat mah ngamaksud migawe hiji perkara bari jeung prak migawena. Urang ka itu yuk ayeuna. Nah eta niat bari jeung mangkat ka ditu teh. Eta niat. Nah eta mun ngamaksud buka atau ngamaksud hungkul mana eta. Mun ngamaksud hungkul tanpa aya pigawe atawa ieu mah berarti ngamaksud hungkul berarti ngalamun. Urang ka Purwakarta yuk bari henteu mangkat teh. Ngalamun berarti leres deh. Ngalamun eta mah. Mun cara urang mah ngahayal. Urang meuli baju yuk acikeun deui. Henteu nantukeun berangkat na isukan atawa iraha-irahana. Ayeuna teh mangkat cicing berarti ngahayal. Leres deh. Hari alat. Ngamaksud hungkul. Ngamaksud tapi eueuh tujuan. Tapi boga maksud, ngamaksud tapi eueuh tujuanana. Ngamaksudna urang mangkat yuk. Ka mana? Ka mana nya? Aya berarti tujuan tah. Ngamaksudna mah aya hayang mangkat nya eueuh tujuan berarti sing kira-kira kumaha camun kitu. Boga maksud tapi eueuh tujuan. Di asal-asalieun gitu nya. Berangkat anu yuk, ka anu ka mana? Ka anu teh berarti eta teh boga maksud ka anu teh gitu tah, tapi tujuanna ka mana gitu. Nah berarti eta perlu dipertanyakeun kumaha gitu tah statusna si jalmi teh. Gitu. Eta masalah niat aja. Jadi dumasak kana ieu kitab mah urang balik deui kana ieu kitab ngaran niat teh qasdu syai'i muqtaronan bipilihi. Ngamaksud kana hiji perkara kalawan jeung prak migawena jeung sok migawena eta niat. Anapun tempatna ieu. Anapun tempatna niat dina pada hakikat nama al-qalbu hate. Tadi dia anapun ngucapkeunana. Jadi aya bagian luar, aya bagian jero. Dina ban motor ge aya ban luar, aya ban jero. Lamun ban luar hungkul tanpa ban jero disebutna tubeless. Leres teh. Mun sabalikeun mah misalkan digawena terus niat terus ngamaksud eta kumaha kalau sempat kene niat apa Ya berarti teu ngaruntuh itu sesuai jeung definisi ieu. Berarti muktaronan qasdu syai'i gitu. Pernah heula migawena tuluy niat asa urang bagus gitu tah. Teu afdol. Kudu nama ngamaksud heula gitu boga tujuan heula ka karek migawe. Jadi ulah migawe heula ke boga tujuan. Ngaco tah kitu tah. Jadi kudu qasdu syai'i heula. Kitu nya kudu qasdu syai'i heula. Itu ulah perlu ujuk-ujuk duaan karene naon maneh kumaha kewe ke sareng kurang niatan kawin kakak gitu ngaco begitu ya nya sesuai ai masalah ganjaran bohongan cuma dina masalah kaabdolanana teu sesuai jeung definisi
kudu nama qasdu syai' heula ngamaksud heula kana hiji perkara nejak heula kana hiji perkara kakarek prung sesuai jeung panejaan eta tadinya tuh dihartausna adapun ngucapkeun kana eta niat hukumna sunat ya contoh ya dina wudu nu saterusna wa waqtuha ke bahasa tadi wa waqtuha jeung ari waktuna eta niat ya dina wudu ya dina nalika wudu waktuna niat dina nalika wudu inda gusli awwali juz'in minal wajhi dina nalika ngumbah mimiti juz berarti nalika ngumbah mimiti juz teh mimiti bagian anggota rarai rek mana we heula minal wajhi nu aya dina beungeut nek diulu dina ieu heula ieu bagian sirah bagian luhur heula raraina apakah bagian di handapna heula di maju ka luhur apakah di sisi heula kenca jeung atuh tuluy maju ka luhur tuluy ka handap itu mangga inda gusli awwali juz'in minal wajhi bahasana nalika ngubah mimiti juz pek rek nu mana wae mimiti juz nama asalkeun aya batasan dina beungeut dina rarai rek dibelah luhur rek dibelah kenca rek dibelah katuhu rek dibelah handap teu naon mangga tah didinya urang ngasupkeun niat teh pas cai antol kana juz beungeut dina hate niat urang rek kudu ya contoh ieu teh cai ngelicir nya ieu teh cai ngelicir ngocor dina keran ditandean ku leungeun urang ya ditandean ku leungeun urang sanggeusna cai pinu dina dua dampal panangan urang ya eta mah lamun hayang meunang pasunatan wudu pe ucapkeun cai geus pinu dina dua dampal leungeun urang ngucapkeun niat nawaitul wudu'a tulisan aya ngucapkeun tulisan ya aya ngomong ari ngucapkeun tulisan ieu lisan ngomong ngaranna lamun teu ngomong eta naon ngaranna ngaranna dina hate itu tanya lamun cai geus pinu dina dampal leungeun urang lamun hayang meunang pahala sunat pek omongkeun ucapkeun contoh ieu cai geus pinu ieu omongkeun ku urang nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala eta mah sunat anu wajibna mah tadi teh inda gusli awali juz'in minal wajhi nalika ieu cai antel kana juz beungeut belah mana wae heula ngan kaumumanana di luhur heula bae pabarita ka dieu tah cai teh itu pas begitu cai angkal kana beungeut urang ieu aya caian ieu dina beungeut kocorkeun kana beungeut urang tah bari dina hate ceuk hate teh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala eta hate ngomongkeunana rek sunah heuh dina hate mending ku Sunda aya tinggal di bahasa apa ya begitu cai antar kana beungeut ceuk dina hate teh cek hate dia cek hate niat abdi wudu pikeun ngaleungitkeun hadas leutik fardu karna Allah itu tempatna niat inda gusli awwali juz'in minal wajhi nalika urang ngubah mimiti juz tina rarai kakarek hate masa cai angkel kana beungeut hate masa niat abdi wudu pikeun ngaleungitkeun hadas leutik fardu karna Allah kartos teh ada wa tartibu ala yuqaddima nah terus garan tartib ai garan tartib teh ala yuqaddima yen ulang miheulakeun jalma yen teu miheulakeun jalma atawa yen ulah miheulakeun jalma udwan kana hiji anggota ala udwin mandeurikeun anggota anu seueur. Tah ngaran tartib. Jadi ngaran tartib mah kudu ngaruntuy.
mun lamun ngitung teh mah kudu ti angka hiji heula kakarek we saterusna 1 2 3 jadi ulah ngacrog 10 5 8 3 6 4 7 hiji eta ngacadur henteu tartib berarti dicekcok gitu. Jadi kudu tartibnya mun rek dipake sunatna bismillahirrahmanirrahim gitu tanya nawaitu doa mek mun mau dipake sunatna nawaitu doa li rabbil hadasil asgori fardhillahi ta'ala kudu umbah leungeun nya umbah leungeun dampangan da kokocok heula bersihan tuluy weta kamu jeung seuk cai pasunahanana tuluy we kana beungeut bari niat ya tuluy kana dua dampang kana leungeun nepikeun kana siku dua leungeun nepikeun kana siku duanana tuluy naon kana cepil kana naon kana buuk sunah ta kabeh buuk teh diusap ku cai gitunya geus kitu kakarek dua dampal sampean nepikeun ka mumuncanganana geus kana mumuncangan beres dua dampal sampean kakarek urang ngadoa kitu ngaruntuy eta ngarannya ye tadi paslun almanu qalilun wa kasirun lima lam tada rabbi alina alladhi yanfa'una rabbi fakina nabi dina tawasalna bitanumi wa tawasalna antal zulqana wasiya wa antal zulqana amina wasul kubasan abita wasul kubarukan Gustinya istinya kanjeng barang jenengan subhanallah. Assalamualaikum.